Aing gede wae aing pakai motor ninja. Hah, aing capek. Rik, nitip heula motornya, ya kuncina gantel, urang eka cai heula nya. Nah, dirasa ku si Didis. Tadi teh. Ngacuakeun. Gampang. Aji. Aji motor ya. Aji. Hi, yo. Uing teh katalatahan ku si Didis yo. Iya, ek dijual motorna manehana teh butuheun jang beli beas. Pokona mah jeung manehana boga hutang. Ieu motorna ek dijual. Dijual. Kudu sabaraha? Yo, sampura aing mah masalah sampo mau instar kana sampo ieu mah. Soalna hargana mahal. Tiwas mah coba ti ieu ti kebon. Wayahna ki masalah sampo mah ngan uing ingin nawarkeun motor. Si Didis butuheun duit. Oh, kudu sabaraha ieu motor? Apa nembe pogo lain nanyakeun sampe. Aing mah ki mana? Di bejaan aing mah geus eureun kana sampe mah. Da bangkrut mahal sampeuna ake. La ilaha illallah. Heuh ieu motor kudu sabaraha ieu motor? Ih, oke ieu mah motor. Nah, mereka teh motor Supra ieu teh. Teh Supra Pit gitu ada uang merekan. Ngan manehna teh ieu si Dis teh hayang dijual, manehna keur aya kepriogian. Nah, kieu mah bisi ada pitah di antara kita ya. Mendingan bujuk bawa ku aki dumuku jeung si Didis. Heuh katuh. Makasih Dedis mang tanyakeun. Kan bogana. Dagoan di dieu. Ajaran heula. Itu aing orang mah. Kudu ajaran heula, tapi mun awewe mah wayahna we ajaran heula. Ai si budak jeung motor urang ka mana euy? Aduh. Jih, nah motor uing dipake ku Akin atau si mana ki biar tadi dititipkeun ka si budak motor teh. Kan ieu motor teh ditatawarkeun Adidis ka urang. Sugan ieu yang sabaraha? Hah? Ditawarkeun kumaha? Uing mah tadi nitip ka dieu ka si budak teh. Dak nitip motor urang erek kacai heula ka imah ka jero. Nah, kalau nawarkeun motor ka Aki geuningan. Ya pan heueuh tadi ditawarkeun tadi kan teu puguh tembalna. Tuh jelema ka dieu. Ai krik nah kumaha teuy? Mana komisioner Dis? Komisi kumaha? Komisioner tuh. Ih, sama abi teh tadi teh ka Rik teh, Rik nitip motor bade ka Cai. Komisi kumaha ki? Wah bener ki, wah bener urang nitipkeun motor tadi mah. Aduh dijual motorna lain. Ih, Ki. Murah 85 mah. Tiba sih. Ah, 85. Geus lain mah yuk lah, kilah ari dieu teh yuk. Ieu tinggalkeun yuk. Aduh ngaturkeun. Wah bener jeung nu kieu mah. Geus kumaha yeuh? Mana amun lah. Hah? Jauh kalau ka dieu. Didis, aing sorangan. Aing gede wae aing pakai motor ninja. Alhamdulillah ya. Ka ieu motor nu kieu ayeuna aduh. Pona mah mantap we. Well lah. Coba nih kan 4 silinder TV. Aduh, mantap ya motor. Harus ya motor urang heuh. Putih kumpat. Ini motor ini. Harus ya, ini motor sama ninja. Anyar. Tadi beli lagi nasa. ZX 25R. Kami tak entenya. Eleh lah cara bener. Wah silinder ieu mah. Ayo ngajual naon ieu ka beuling kieu. Aing saja ieu sampo tuh. Bener ieu bener. Bos, itu motor ke diorek tuh. Usaha. Tuh, Manidis, tuh diorek. Itu tuh. Siap-siap bos. Sabaraha mah meuli nu kieu mah? Kieu mah Sabaraha?
Peleuwih we pokona masal, cepeleuwih. Jing gagah kieu. Gagah ieu mau awe komo ente mah budak ora. Narapok di tukang resal biru Jadi kita anyar meuli mang. Anyar meuli. Anyar meuli. Tadi turun tina mobil lagi tadi. Kaya geus kabeli nu kieu. Suksesnya sa. Heeh. Kan kemarin teh mau Supra buruk keneh mah. Paling disipikeun suka buruk mah. Bener ieu mah. Hei, Aduh. Bos. Kenapa, Dis? Bos. Dirati gua Jadi, kan, Bos. Mang Didis. Jadi eta mah tanu saha ieu teh? Iya teh. Hah? Geus kieu pokona Ayo masal. Mang Didis. Yo, Dis. Aji siang ngira aing sih mah. Sia tahu baturan aing sia ka dieu heuh, sia ka mana teh? Iya, urang erek Dia kira anjing dia aja ngabakar goblok. Aduh, Orang sih mah. Kalau lain, abang saat si Didis niukan ngadiukan motor ieu ngaku kasih Faisal, ieu motor manehna ngajual sampe. geus kieu Bos. Uing erek ka ditu wes heula. Syukur aya geus nepi ka dieu mah Bos. Rek mana? Uing erek aya penuh heula Sekali lagi jelaskeun heula ieu aya naon Faisal. Ieu kumaha nama? Ieu kumaha bieu tadi Ke cari tanah, ke cari tanah ieu Bos. Ke cari tanah ya. Hargana sebaik. Aku motor batur di akunya. dia aja ngabakar. Emang ngomong naon bungkul kitu sa si Didis? Ngomong nanti cenah bos. Mang Didis teh sukses. Kuat ka kabeli nu kieu 100 leuwih cenah bos. Dina kieu urang teh rek hayang tinggi urang markirkeun motor di dieu sakedeung. Heeh, terus Urang kamar mandi heula sakedeung. Ai si Didis memangna ngomong kumaha kitu. itu nanya nyebut teh ayeuna masalah aing geus sukses na kabeli nu kieu. Cing, aing teh gagah kieu. Ieu motor urang dia mah diparkirkeun sakedeung hayang kieu. Kumaha tuh Mas ya? Mang Didis antep lah. Wah si Didis aduh. Geus sangka si Didis. Naon? Bawa motor, bos. Bawa motor, bos. Bajek, yo ente minta saran kumaha carana nembak awewe ente. Bingung itu kumaha carana. Atuh gampang sia mah tuh sok ke aing di bejaan. Ulang ngurus-ngurus hutang. Ayo ngurus lain-lain, wih, mek minta saran ka dieu teh, lain masalah hutang lain. Ai maneh saha anu ngomongkeun hutang sia teh? Heuh sok kek aing bersaran. Oh, bolot. Kita tadi ngomong. Wih, geus nepi Mang Jack. Tuat, Mang Jack. Hah? Oh, geus tepi? Ah, mimiti maneh ngomong kieu. Hai sayang. Siapa? Neng, teh hoyong numpakan. Si Mang Jack ieu mah pasti. Tekung si Lila. Halo, kali palingan si Dik mah. Mang Jack, mau biasa tadi gue ditampilin di motor kita numpakan. Awal ngambak. Tampilin asli. Terus kita numpakan pantai kita.